Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu sadayana aturan. Alhamdulillah wong ayeuna urang tepung deui dina acara ngadongeng. Etang-etang mulangkeun deui ka tineung ngadongkeun dongeng-dongeng anu kantos didangukeun ku mitra sadayana waktos kapungkur. Mitra kaum dangu, carita dongeng anu ilmu bade diaos kusim kuring dina wengi ayeuna na judul Sasakala Gunung Putri. Sumangga nyanggakeun. Aya hiji kerajaan anu kacida suburna, rakyatna senang hirup taya kakurangan. Patani hirup mukti hasil tatanana tara kungsi gagal. Hari rajana kagungan murang kali istri gelis kawanti-wanti. Disebatna teh sok Nyai Putri wae keur tema gelis rupi soleh kacida sareng nepekan deui. Ngan aya hanyakalna Nyai Putri teu kersaeun wae kagungan caroge eta oge ari jajaka anu datang ngalamar mah teu kurang. Ngan saurang oge taya anu ditampa. Lamun ditarus kuramana Nyai Putri ukur ngawaler. Tak acan aya anu cocok sareng lemutan, ama. Kacaritakeun aya hiji raja di nagara Sabrang anu ngarasa nyeri hate dumeh panglamarna ditolak wae ku Nyai Putri. Eta raja geus sabaraha kali ngutus patihna pikeun ngalamar Nyai Putri teh, tapi salaosna ditolak wae. Raja negeri Sabrang rek males kanyeri, nya terus wae ngumpulkeun tukang sihir, maksudna rek sina disihir Putri jeung sapangeusi nagarana. Sanyana pamungsutan raja negeri Sabrang kungsi dihalang-halang ku para patihna. Tapi nyaeta raja teu ngawaro kana eta nasihat, sabab kekeh wae hayang mulangkeun kanyeri ka Nyai Putri. Dina hiji waktu deuk wae rombongan raja negeri Sabrang barindit dibarengan ku tukang sihir. Ari anu dijugjugnya eta tempat matuhna Nyai Putri. Kangaranan tetamu rombongan ti nagara Sabrang pohara dihormat pisan. Dan hanya kalbet asih dipulang ku sengit. Raja negeri Sabrang nitah tukang sihirna sangkan buru-buru nyihir Nyai Putri. Harita Nyai Putri dirubah jadi gunung, kitu deui ramana. Nyai Putri ketut sapangeusi kerajaan disihir jadi leuweung geledegan. Saenggeus kitu raja mah, raja negeri Sabrang mulang dan hanyakal manehna katut rombongan teu bisa baralik dan teras kasarung di jero leuweung sakitu heban. Kukuringan dengan jalan oge kekeh wae teu mulang. Da leuweungan sakitu rebetna. Tungtungna raja negeri Sabrang jeung pangisi jeung pangiringna kalempohan tepi ka maotna. Tapi kaki wari eta gunung masih aya. Pamirsa, ku rakyat diberi ngaran Gunung Putri. Alhamdulillah, rupina carita orang cekapkeun di dieu wae pamirsa. Angin sakitu. Apunten dina sumodaya kalepatan, bopili aya cariosan atawa dina ngaosna kurang pasnya pamirsa.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.